biru kemang widoro kula melu bagian sasara mas ngkul burung marah pati badan lara kepati widang kopi pahit dibuang pinggir bengawan suka mati dari mayit timbang ora karuan lala dudulele sumila patile telu bae patile telu la 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 malepur dicampur awu iwak pindang campur daging mas jebra isi digawa ini suka kurang aja malah cari si kanggona bela negara selamat dunia akhirat mualah kalimanapun lawas mah yang lawas kula kedan balu langka dagingnya wis ditulung langka elinge rumah balik aku melu duduk lele sumlah patelatelu sumlah patelatelu
Muljo daun rambut kana si kering berasa ketan yoma kau wajah kau buka rasa kering setengah king alas pinggan ningaca denawa merbayaksa setengah king alas ingkang merbayaksa ya Allah duriksa nyaur sedanten walad dia bala unirah kang andika yap kahararep diukna aya pikir sae naon Gusti aya naon teh baga aya naon tansah diajeng-ajeng aya naon ieu Gusti nitu balik pisan situ tuh panti mimiti guys diomrukeun teh dek dirilai hayang geuna benar awut-awut kieu dibawa ku situ mah tuh paduli teuing sia ulah hareureuy bisi jadi parasea urang jeung urang mah ulah pasea ieu dengekeun kieu oh dengekeun ai dunungan dek ngomong je cicing atuh lain ngecebrek wae lamun dina kadaharan meureun eta mah meureun lamun aing kue bolu maneh meureun hamburger si fried chicken si itu hotdog dunungan abdi panginten seneng kue bolu si itu naon cing naon cacing kemungkinan teh nah kabina-bina teuing satekaing teh daing mah teu beuki cacing anjing sia geus cek aing oge jadi pasea da teu ngeuna abdi di kudangaran cacing dan itu jauh-jauh atuh cenah iya heureuy ngaranna ge cek aing oge heureuy teh ada heureuy oge aya di depan umum abdi erangeun lamun intern tah kakara ieu mah eta di dengekeun dirilai gitu sia tuh ya rupa-rupana teh ieu teh didengekeun ku seluruh lamun dina kendaraan meureun uing kol desa maneh meureun bus balik gede ieu hartop si Mercy mun hayang Mercy naon da si anu ngomong hobian dari kuaing di teh poho dunungan abdi murid akor si itu naon cing naon beca butut anu garoreng we kaing mah lamun dina liang mana liang uing meureun liang belut maneh meureun liang orai maneh liang irung kitu liang ceuli
dunungan abdi meureunnan ungaliang nya si itu naon cing yang waduk anjing geus bina teuing saya teh kain teh wahina teh diteluh sia koe anjing geus atuh da teungeuna abdi disebut yang waduk keun bae ya Nggak sia lain hayang naon indungna baheula waktu nyiram ku si itu tuh ngan dihareureuyana pagaweanna teh bisa jadi meureun baretur teh indungna teh hayang korong hayang melon hararina we aing teh we lamun dina bubak-bubuk ya uing meureunnan bubuk bolu maneh bubuk ranginang si itu bubuk kerupuk maneh meureun bubuk black dunungan abdi panginten seneng kana bubak-bubuk si itu daon cing daon tong tarik deui nya aduh ngarewos naon teh seuri da acan pok aing mah oh acan juga teh geus goblok sia getek aing mah seuri teh halo itu minahon naon deh saharewosan daing ge nyaho anjing sege naon cing alah semua teh nyebuk bubuk tai anjing kami teh anjing geus mahina teh kain teh jaga anjing geus kurang ajar sia teh aku sorangan padahal udah macam ngomong dah ya ngusah cekai ngoge lamun tidak kanyut ya uing bener kanyut nguning hari urang maneh kanyut doma si itu merenah kanyut Syafi anu tukang pisan kanyut kelenji dunungan abdi seneng goreng kanyut si itu daun cing daun kanyut burut gus nata burut aing mah anjing besok kuji daun atuh aing mah datu burut sok cabang sok sikan siari ki kodok wae sok copnya tapi heueuh leutik euy ya da leutik tong dipencet anjing atuh tong dilatih saja anjing mun lindung cek aing oge ulah loba teh ngareureuy sia teh kumaha jadi pasea dan keteh teh kieu ye dengekeun aing teh boga kitab ieu kitab teh ngaranna kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat menang maok aing teh ngahaja di mana maokna teu perlu nyaho di mana nama jadi kumaha maksudna kieu urang sararea teh menang tugas di dunungan urang nu ti heula ieu netelakeun pikeun ngawujuk bangsa manusia pikeun ngeleketek hatena manusia supaya kabaud ku urang supaya jadi eusi neraka supaya leher ya
tak urang sarana teh tugas teh tapi pikeun ngarujukan manusia supaya kaseret ka neraka jahanam kurupa-rupa pangbibita panyingsieun jeung sajabana ngan aya ganyelan jeung hanya ka di dunia teh aya ieu kitab mun ieu kitab dibaca ku jelema ngarti yakin ieu kitab teh bakal nganelan iman manusia sedengkeun janji karuhun urang janji kokolot urang lain karuhun nyaeta moal sanggup pikeun ngagoda jalma anu iman jeung takwa kitu ieu kitab teh bakal jadi iman jeung takwa lamun dibaca ku manusia anu ngarti jeung diamalkeunana bakal hese urang ngagodana nu maca ieu kitab ku aing dipaok oge tah pelajari ku maneh bisi ieu kitab teh geus loba sok diajar naon bangsa abdi kedah melajari nu kitu si bodoh iya lamun maneh lamun mempelajari ieu tah maneh teh babari ngagoda jelema teh babarina kumaha babarina teh kieu lamun maneh apal kana ieu tah ngagoda jelema nu apaleun ka ieu teh keun antep cenah palalinter macana mah palalinter macana heuh kumaneh anteur macana cenah norolang cenah pinter macana ngahartikeunana tajwidna ilmu tajwid kudu cenah apaleun kudu cenah palalinter ngan omat tutup hatena poekan hatena nyaeta hatena teh sing dengki sing jadi jelema geurehan teu kaopan teu payaan syirik pidik jahil kaniaya iren paras teh dudu pakurumpak mah angerkeun cenah yayang dina hatena sanajan maneh pinter manehna maca pinter ieu oh ngartos jadi abdi teh kudu apal tah ngartos hati-hati pami kitu diajar lamun jelema pinter maca ieu nu ngagodana nu pinter deui nu leuwih pinter maca ieu keun cenah palalinter macana cenah palalinter ngahartikeun tapi jauhkeun tina amalna kumaneh tapi manehna teh geus boga rasa nepi deui ku karek bisa maca jeung ngahartikeun oge nya oh iya tah rasa ujugna gedean dina hate sepanengna gedean ngewaan geurehan syirik pidik mah terus teu kaopan teu payaan eleketek nya oh ngartos Gusti mudah-mudahan tiasa ngajalankeunana Gaudi Imam Atos pan maca ieu mah heueuh sering ditajuk tadi pan geus apa Atos naon teh euy aksara naon teh ta eta nu ieu heueuh ta eta nu ngajanteng jiga leunjeuran awi teh naon eta teh alif teh nu kitu teh oh alif nu ngajanteng teh alif oh nu ngajanteng dina parapatan nyoren pesto teh alif nu kitu teh polisi tama eta aksara nu ngadangkak naon mun jorang jiga nu pasrah aya titik di handap naon eta jiga hasil ngahujeun eta teh aksara ba eta teh ba teh teu make kekok henteu jadi alif ba ta sya heueuh tuluy di handap aya daun aya curakan teh mah tah lamun dicurak ti luhur eta alif teh dibacana jadi a dihartina dijabar lamun dijabar a lamun curak di handap di jr jadi i dibacana oh jadi lamun dijabar teh jadi a lamun di jr i lamun di ps jadi u dibacana oh gitu lamun dijual ya lumayan jadi duit
gitu ya. Jadi cara mempelajari gitu. Jadi jelema teh keun cara paling termasana wungkul jago sih. Asa boga rasa geus nepi karek bisa macana jeung ngahartikeunana. Ngahalangkeunana oge. Geus boga rasa nepi manehna. Hartina ujug eta. Sedengkeun lamun ujug sombong batur urang keneh. Kitu. Barang saweg gemagar sapratanepun ieu ekapan satunggal anu nuju milarian kitab kumelayang digegana ya. Oh itu si horeng geuning keur di cocok demit ieu kitab teh. Bahaya bahkan namahan manehna ta proyek digawena. Walah laras yakin bakal dipakai alat ieu ngagoda manusia kitab teh, dipake senjata, bakal dipepene ku kapinteran, bakal dipepene ku kasombongan, tapi jauh tina amalna. Pek dek nyin rekayasa kumaha dedemit ku kaula disokot ieu pusaka. Dah ieu ekapan satunggal nyirorot ti awang-awang nyabet ieu kitab anu keur ditingali ku denawa. Ieu ge lir satabana satahayam panawulun katos hayam sinap. Bangsat gelo naon bitu teh sakilat aya nu lebat kuy. Adalah itu cahaya bodas nyabet kitab. Astagfirullahaladzim. Mulu udah Gusti lebar teh kitab teh. Hei, cari mundur. Siapa yang nanya anjing? Ya, boleh kata 10 menit dendam maneh mah. Tunggu naik dihina wae ku si sok di desa. Jago pisan sos. Beri dendam geus. Hei, cahaya bodas. Sanajan lumpat ka langit ping pitu, sanajan nobros langit kadua katilu nepi ka sidratul muntaha ku aing diberi. Banglus lampahipun ieu cahaya bodas anu diudag-udag ku denawa anu kawit cahaya beureuh. Dugi kacing jara lebet kaayaan di awang-awang lir gludug ruruntuyan lir gledeg gerentetan. Walah sarua pada saktina antawis cahaya beureum jeung cahaya bodas. Tuna lampah eta kacarios ieu Semar anu aya disalebakeun pandu sami nuju tapa. Ya, Kang, lain ieu bapak aing candek jaring keneh wae. can waktosna we. Ulah diganggu bari lage. Ulah dikantegan. Si dawala mah keur ngajaga dunungan belah tonggo. Oh, sewang-sewangan ketuan. Rek ngajaga ieu ye. Bisa satu galak bae naon. Duh, rugi pisan aing jeung moal diburuhan deui. Oh, nunggu ada Semar di dieu. Ya, kenawa ke rugi kos lain ka kolong. Pak, Hei, ulah. kira nyaring, Pak. Da teu mungkin atuh neangan kita bari sinuk-nuk kitu. Pak, apruk-aprukan nu neangan oge abdi nu apruk-aprukan kalebak ka tonggo teu panggih ka manu cicing. Teu make polo segala rupa teh. Pak. Hei. Duh api-api. Rauk-rauk si dulang ka mana heunteup kana beuteuh. Bah. Ya, api-api lah. Pak.
kuat nih bapak aing euy. Padahal hati nama ngadenge. Pak, bangun Pak. Pak, singeling kalau di lemur ya inga Pak. Badaptar rame-rame badaptar. Pak, namun bapak hudang teh meureun good. Pak, sin pae heng ya. Wah, kayak gini aya napasan. Aya kene napasna mah. Aya eta. Reng apanya? Hoream ceuing itu nu kitulah. Pas kali itu ini tong diganggu. Lajeng wae cahaya bodas lungsur ka ieu tempat. Paingan dihina wae da wujudan teh kieu geuning ieu. Kapan satunggal mayunan ieu Semar Badranaya anu jutapa. Lajeng wae ieu kitab maksad dilebetkeun kana enong Semar anu jutapa. Asupkeun kana enong ku kaula. Hei, Satria daguan sanajan lumpat ka mana diberi nyumput kana naon oge. Lajeng wae ieu kapan satunggal lebet di kana wujud Semar Badranaya. Si horeng ieu teh kapan satunggal teh nyaeta lelemutan Semar Badranaya anu nuju melebu milarian kitab. Walah, leres banget. Kale kuncing kumaha? Nah, ada geus panggih deuleu. Naon kitab? Mana? Tadi na enong tah. Deuleu ku sataya. Yo, elek ku kolot. So, dek kumaha deui deuleu. Meureun ku bapa dipaokna. Tutudinganan cucu ngiksia. Moal nganjurik nu teu kadeuleu. Bapak teh maling teriak maling gitu teh. Panggih ku dewek jang dibawa jurig deuleu. Nya ku bapa dipaok. Kita malah terpercaya. Naon Pak? Semborangan. Pihujaneun gitu. Tapi dah bengras. Udah halodo. Tapi dah halodo euy, bengras. Bengras. Karena glen gitu dah. Naon teh Pak? Di leuweung teh lo pada dengean. Cicing jakeun antep deuleu. Ieu antep-antep naon teh gugol trokan gitu. Jang. Lan. Keung dipikir-pikir mah aya gugol trokan euy. Tang tos atuh. Bari nage di dinya ngariung atuh. Ah, Gus Pak, ieu jang. Ieu geuning. Udah bangun? Ngeus jang. Panggih kitab deuleu nyong. Kitab panggih. Usaha ku dewek. Di mana? Di Bonawi euy. Susupkeun ku aing teh kana enong teh jadi aku ku bapak dewek. Nya teh Pak heuh ieu dina enong jang. Bener panggih si cepot. Nah digugut di denge teuing. Di mana teh Pak? Geus aya nu ngasupkeun deuleu. Nya aya nu ngasupkeun berarti dewek. Gede hate. Atuh. Mun bejaan gawir gitu. Pedangan Dodi. Ya, Urajang jigek kayak diuk teh. aya nu gogolotrokan Pak naonnya Pak? Teuing jang. Ulah kaget hei manusia. Saha? Daguan. Nu nyusul deuleu jang. Nu nyusul. Nyusul naon? Kitab. Susulumputan sia. Deka mana hayangnya lumpat? Itu. Bangsa naon itu?
Gusti manusia gede gitu ngaran naon sia Semar dulu itu tukang abdi Cici Paramida Jauh-jauh. lamun Cici cangkurileung mah teuing ari eta nu make kopiah abdi Desi Ratnasari Paingan atuh geulis. Saya jelemah. monyong dulu itu anak toke masih ada gitu amit-amit jika syuweah main AC Milan gitu tak Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam Hebat agama naon mana? agama Islam Hah? agama Islam Atuh sami sareng abdi nuhune sami mah tiasa dites ku abdi. mangga Lamun bener agama Islam aya salat subuh sabaraha rakaat. 7 Tapi pinter 2 gitu beleguk 2 yang nyaho geuning disebut 7 ge heueuh cenah mana kitu ge mana lain urang aya naon ieu teh alah montong aya naon da moal silo ai bangsat sia bangsat naon eta kitab dina enong uluh nyahoeun Kapalan waspada. wah nyaan lamun kitu mah tapi lamun nu nyusul aing mah tetep nuding teh ka bapak aing di mana teh Pak atuh penakna da abdi teh kaingkahan bapa abdi teh kalengitan bapa teu lain hihihi engke we geus hase nya Kayak didongengkeun geus hase. Sopanya urang kumelan wakanan ngaitian emutut dunia goreng perudisi Bapaknya jalan kabihu Mister Kupat ada di lawangan Bapaknya kang beri upami wasu ulah upat tahun si pelang mah si pangayam si manuk mah mari rek mulang maju majunan kamelangan Suktian mah Suktian tepangi deui
Sadayana ngiring lagu nyanggakeun kawilujengan geuningan kasadaya kaum dangu kasadaya kaum dangu Cikuray gunung Cikuray tempat nis mojang punepat tuai hate puyang punepat tebih teh senang layak pada patang Cisarantan lambur buhur samudaya kalapatan hapunten anu kasuh samudaya geuning ada kalapatan hapunten anu kasuh Semar ulah kaget Mar nah babasaan teh abong juri geuleuh saha kitu Pak tanyakeun Pak nah teu perlu pencak kaki jeung nu kitu da teu nyaho ge mematak paeh heuleuh tong sok kitu Pak ya sanajan nyumput karena peti besi mata aing moal kaporong aing nyaho anu mau kitab TNT bir nah bapak mah teh init-initan cicing jak cicing oh jadi apa siling dewek nu maokna kadiekeun kitab sia jadi nu mau kitab teh saha maneh si lain dewek nah manusia tutudinganan sia bangsat Aduh kadunungan aing nunggut bangsat teu siang ka manusia aduh ampun sora nepi ka kitu deuleu sada dalange gitu-gitu tinggal ya da aing fungsi ngadalang baheula kasaha guguru teh maneh kamu malan terus diajar garap ke Ade Sutarma Wijaya gitunya payu ngadalangna aing mah minang dipanggil usaha ku polisi naon di tanah apa yang di kantor polisi lain mau kayam bereco
Lain anu balik kita saha ngaranna anu diiket. Dewek monyet apa Karno. Oh. Mana cara no Karno? Suka teh Jidan. Ari eta nu payang cucungikna saha? Hah? Mana nu payang Naon? ingat ayeuna mah. Masana TV teh nya. Oh mana kungsi lalajo? Aduh, dina TV 14 inch tapi berwarna hari tadi. Uing kungsi nampo maneh. Saha cing? Lydia Kano nya. Mana? Lain. Sia Lydia Kano aing nyaho. Lain dewek mah. Lain Lydia Kano dawala. Lydia Kano sia aing nyaho nya. Dina iklan sabun gini. Nya. Lain dawala. Lydia Kano sia nya. Ye, atuh na sia temni aku we kanya. Non hese na pirang aku. Da lain. Aku abis itu kepanjangan belegu. Nya Lydia Kano. Nya. Heueuh lah. Nya, Lydia Kano mana nya? Monya Lydia Kano goreng patut anjing. Apa sih anu maksa goblok sia teh. Ongkoh manehna nu maksa ka aing. Aing ngadoja we goblok kitu saja. Ai di aku ngambek si gelo sia. Dek dipasrahkeun na bawa. Moal bisa jang. Napa gugahkeun dunungan panggih kitu kitab teh. Ayeuna Hei. Dek mana sia? Damuan. cicingnya di jalanan. Make kabur. Lamun jadi pasrahkeun alamat silaka maneh. Lamun butuh ku dewek ku kitab udag ai. Tah heulakeun tah. Eta ka anak nepi ka kitu. Sok tu udag tu nu mawa kitabna. Ayo kepung wakul buaya mangap. Raden Panu parantos digugahkeun ku Dawala. Dawala abdi bener kitab teh geus panggih parantos kulan kupun bapak. Di mana panggihna teh susukan kawitna mah ku abdi penakna mah. Bagja teuing Dawala nanging eta teh bade anu ngarebut. Di mana paling ditu ku buta-buta kulan. Ayo ini teh. Kakang Semar Puan awas sing hati-hati lain hiji timalan bisi eta kitab direbut deui moal cing persantren dah ya hei manusia ulah mana bieu anu hideung awakna ai kitu naon bangsat kitab teh deuleu sabenerna mah bangsaan yen anu bangsat eta kitab teh nu kaula teu bisa mana coba sing hareupan kaula tega pati sok iya
maju waduh hebat kuat woi alah ampun man modar putar lesotkeun sia goreng patut aing montong dikikir utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang lesotkeun sia gede hulu gede keneh maneh ayo coba maju sia lah montong ditongengkeun aing mah sia panu aing mah tara biasa ditongengkeun sia mentanu tradisi we aing mah tong sok loba pamolah sia bisi boga panyakit aid kurang ngajar bangsat siapa mali teteh lesotkeun sia dulur aing ya Allah maju sia ieu gaduh jeung ditotokeun jeung diadukeun hulu aing jangan mari menang sia acan laksana geluting melenang tak Kang dek kumaha ayeuna peta sia sok kira-kira na aing wanieun ke maneh kumaha sia we coba ayeuna keneh ku aing wakaweureus sia tah biji si pojit sia aing bakal asup ngiraga supa ka sia geus ditutup di panto-panto nage rekep di panto-panto aing ngepek sabalikanan aing sia digebruskeun ka neraka jahanam ku aing naon neraka teh neraka teh sunu dulu ngagolak lamun diabuskeun ka ieu teh moal nyesa di tulang lagi hancur aing nek dikayakeun aduh ampun tobat benang di bobodonya nu kitu heeh matak buta mah plin-plan ceuk aing oge hirupna matak untong dipercaya teuing da mau ngejat aing bener bener sia wanian ha wanian alah make kudu sieun sagala aing sok tega lara tega pati sok woi
beakeun nya woi sok Kakang Semar kulat aling kaula bakal jeung entong agan bahaya di lewan kurunungan wa aing era ke woi rasakeun sia modar aing dek neungeul ti kajauhan deui aji aing rasakeun ku sia sok aji kilat bajra saptarnyu aing oge kilat bajra saptarnyu iya hai saptarnyu jan sok sia kilat bajra saptarnyu ayangnya ya aya kituna bapak aing lho tusang ka eta bapak aing aya peperangan kolot teh luar biasa eta ilmu nu matak ieu ai keur pere teh heung korehan ai kolot mana mah kosong-kosong teuing eta teh hiji kolot anu geus legok tapak genteng kadeh pinuh ilmu jemar panala jelema naon jelema nu wala suluh bi recet kumaha cenah tah cenah eta nu jago teh Semar teh teu ti kajauhan teu bisa kitu tu itu cenah anakna kadewet jeung geus lain pasti nurun mata cenah anakna ge moal teu jago sabab turunan ti bapana eta nu diiket jeung nu dikopeah ta ayeuna urang temongkeun si lain jeung dewek api-api neungeul ti kajauhan supaya jiga we ceuk dewek teh meureunaan saptarnyu duh curali si lain arah jiga ceuk si lain kilat bajra jebet grepak aing cing jiga teh abah jelema sarieun ku aing supaya dewek ngaliwat ka alun-alun teh derpa jelema teh sarieun oh kitu heuh saperti kumaha heuh saperti cik dewek teh saptarnyu curalit si lain ayeuna heuh kuring heula siling heula teh naon kurang ajar sia naon sing dijarekan lah apan mimitina mun pasea heula ayo dek dipasrahkeun sia moal kurang ajar naon sia teh teu pugu-pugu naon teh duit aing nu teh heula nu diijem sareng mayar moal tong moal kana pribadi tong duit tong duit eta mah asli eta mah kurang ajar rasakeun sia aing boga aji kilat bajra alah kilat bajra aing mah saptarnyu rasakeun deuleu kilat bajra sok sia sok kilat bajra ya tangke si lengkot cing leuwih ti kitu euy cing leuwih ti kitu nah dikira aing dek sieun ku sia kitu kilat bajra aing ngomong asep kilat bajra hiji goblok atuh sia osek kilat bajra saptarnyu kekerepeng sok sia teh beda-beda ngerakeun aing sia teh oh da jeblok aduh nepi ka kitu apan hayang dipercaya batu jurig di jeblok oge paduli goblok sia teh oh atuh balikan deui kilat bajra tanyakeun aing tuh utang patipan kilat bajra saptarnyu
Sabterinyo. 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 Ngerakeun aing da si juri teh euy. Heeh. Moal bisa dibawanya di waras si goblok sekali. Rasakeun sia ieu. Inasti kersahiyang tumampara. Lajeng Semar ngagunakeun ilmu pamungkasna hingga ieu denawa dipunjamak. Leungit tanpa hilang tanpa kerana jadi cahaya beureum dugi ka Amurasut. Lir cika-cika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar. Daya sanes si horeng ieu teh nyetak kumpulan tina nafsu sarakah nah sang hyang rancasan. Jurig sakti setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia sia. Kurang ajar. Aduh Kakang Semar kulan bagja nu taya papadana nya lumayan we dedemit bungku paheula teu teh musuh ua adalah su eta teh ua nu salilana terus ngamusuh ka dewek sumohon cu ulan salamet sararea deuleu ujang alhamdulillah ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh kana kadeudeuh Bapak Wali Kota sumohon sacara teu langsung ngiring ngalestarikeun seni budaya urang khususna wayang golek anu parantos ngajadi tradisional laras wa ngagejerak di menopo ieu alun-alun Bandung kalayan dirilai ku RRI Bandung wilujeng kulem we kanu ngadangukeun dina radiona sewang-sewangan kalayan wilujeng maruli ieu anu nongton anu aya di menopo salamet nu ngayakeunana Bapak Wali Kota kalih Ibu miwah reng-rengan keluarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kodia Bandung. Salamet oge atuh anu nongton, salamet nu ditonton, sakali salamet tetap salamet. Ieu lalampahan urang pungkas duwi ka dieu kalayan hapunten tina nu pihak kalepatan ageng Semunten Ali. Semang tinetik Sumbaran Sari tutup lawang.